teteh kemana nyata can uih wae. Aduh, ya mbak, kedek barang hakan, misdalakan parab, kudu bere naon gua ing. Apa kudu bere bolu gua ing nah barang hakan. Mereka mana? Badan nyusul si teteh can uih nyeuseun ah. Can uih. Nya tuh. Nya. Waduh, kita teh gelis pisannya, heran euy. Aduh, insyaallah. Nih gelis pokona teh mah euy. Gelis ketiga teh mah euy. Heran pisan euy, ya Allah. Alhamdulillah, anggeus oge ya nyesal. Urang rek bebersih harta. Teh, entos tacan sehana. Entos naik, mah beres. Aduh, iya nu da mah. Aduh, denok pisan euy. Aduh, kumaha ieu mah. Aduh, ieu gelis itu denok. Aduh, ieu gelis mah yeuh. Aduh, ayo. Kumaha ieu? Aduh, hendak. Pohara teh nyisana mah ilami amat. Heeh, tadi mulut betulnya buang helan. Ieu mah nyisana kan habisnya. Heeh, tumbenan ieu ge. Ih, kenapa? Kok kutang teteh eueuhnya nu totong-totong. Ti bawa mah ketinggalannya. Nyisana. Geus teh bae kayak bagi deui. Anu ada ini tadi utangnya ketinggalan nih jika nama. Aduh, cobalah, janganlah. Aduh. Aduh, gimana yuk? Mananya? Utang parawan nih, euy. Aduh, mana yuk? Lah, balik lah. Balik lah. Panas. Lihat yang iya, sang hinang. Sang hinang iya, kebiasaannya asal giliran nyawa be halodo jero mah jero ya sawah di sawahan mah telok. Tunggu kang sebulan malam yen sampean ingin kesanding tak perlu ragu tak perlu bimbang kakak sebulan malam kesanding. Papai jalan setapak. Waduh, kepikiran eta awewe anak sanya kuga rilis aing mah warerang. Aduh, kumaha nya aing supaya menangkeun maneh. Garilis pisan si eta. Aduh, aing mah. Aduh, penasaran tak awewe mending garilis amat. Aduh, jadi kepikiran aduh, kuat euy. Aduh, geus pecat sawet ge tangannya ya. Aduh, beuteung hong ngarang nyatu. Baliklah, urang. Sabanyo heula ka cai. Aduh, lalung se euy. Aduh, mana geus tangange ieu. Si Amu can aya nganteran deui. Aduh, mana beuteung lapar. Oke. Thank you ya. Maaf ya. Maaf ya, nuhun. Nuhun ya, Bang. Ya, nuhun. Aduh, dak lembur kieu bae berubah heula teu berubah-berubah. Mall di mah naon. Aing teh bisa ajep-ajepan yang munggah penting tah. Aduh, gawatnya. Aing kangen ya sebenarnya mah kabaturan aing balik ya kangen kabaturan tuh bisa nislila. Ih anjing ngising aing. Anjing.
Aduh, aing ngising dah. Aing ngakanaon binya. Aduh, kagudlok ku ojek bener aing. Aing ngising kadang ah. Aing itu kuat. Aduh. Mantap. Mantap amat. Mantap. Nah, yang ngising mah. Oh, nama. Bimbang. Mantap. Weh, caduk saya. Aram jadah mending ngantai bako bau. Hei. Kenaon sia? Empat sia. Hei. Aing apa bangnya? Cacat kapai. Hei. Aram jadah. Dicirian ku aing bangetna aing nyaho. Eta si kupluk si anjing kesrek. Dan sia gerak pangi jeung aing. Dijen seblak buatan ku aing. Aduh, udah aing mah ieu kue hancur, suku aing ngenik nyeri, aing udah ku bapak bangsat dongan. Dasar mah aing capek karak balik ke Jakarta. Aduh, aing mendak oleh-oleh hancur moalnya. Ah, henteu lah. Kalau di motoran aing mah ih. Duh, aya bae teh bapak anjing lah. Assalamualaikum. Aduh, selalu sih, Aduh, kemana ya si Mami ya? Mami, coba ya kopi pahit. Aduh, lalu si papi. Hei, eta domba parabna deui. Dungaladuk parab heula ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papi, tas uwi. Atos uwi. Kumaha nyawana, Pi? Alhamdulillah halodo bari jeung cai euy. Ini ge capek nyusuhan. Nya saya di mana? Ti tuh tigirang. Aduh, tigirang duaan wae. Mohon. Aduh, saya rencang alias batur. Teu ya. Tapi tos mam tacan. Acan, ieu nu mawi ge si Mami ka mana boa ieu si Mami? Oh, eta si Mami ka mana sih? Cenah nama kuling ngoyos manehna. Tacan uwi. Acan. Pangining emi aing can di angkatan ku aing gara-gara katimu awewe nu gareulis jadi kapikiran. Aduh, aing. Empud. Kau baik ya. Aing kangen kamu. Setos mana? Ya tadi tos ino pergi tos. Anak cai aing tadi di cai. Tos naon cai? Ningali awewe. Gelis pisan bener. Saha? Oh, tama teuing na anak sapi eta. Ayeuna ka mana? Geus atuh uwi tadi. Mana we na? Gua an gelis pisan. Bener. Bener. Sia teh nyawa ngaranna? Henteu. Kang saya orang mau balik lah. Ayo. Kayak penting muntah iraha urang eta awe kudu urang incer deui gua. Makana penasaran eta. Aduh ngatuh Weh, mau naon ieu? Oleh jeung sia baturan aing. Sia mah CS berat. Bom lain ieu. Oh, lain ieu mah euy. Hayam pae. Naon? Entah tuh bolu sia mah nya hayam pae aing mah baturan. Mi tadi kita urang kita mawaranginang. Hah? Kita dipoekeun kita di angkatan heulan karang di Jakarta. Aing Pokaranginang berarti enak sia. Si teh si Mi. Mantap pokoknya mah aing balik Pokaranginang. Cager euy. Alhamdulillah cager aing mah di Jakarta. Aduh, sehat. Atuh jeung aing nikeun kieu. Heueuh pisan eta ya Allah. Ganteng pisan sa. Aing mah ditu mah ajeb-ajeban bae. Weh, mah ajeb-ajeban naon eta? Nyuhun. Aing mah ka dieu ge aing mah berubah ka lembur ge. Aing di Jakarta mah teu ejreg. Atuh urang ge kieu bae lah jadi pengangguran lembur. Gitu lah. Yang penting baca cacana urang mah. Katimu babaturan.